bukan desa gitu kuede kan urang saya hiji urang teh kudu jadi alimah anu ngawur teu bisa ngawur atuh mustaqaliman urang diajar teu diajar atuh urang teh mustami'an urang teh tungsi nyoret atau urang kitab mawa kitab ngelek diajar teu atau ama Quran urang teh disorongkeun henteu atau kita disorong berarti itu musik itu artinya tolak ya tadi ada aduh urang teh mustaq mi'an ngopi ke kayaknya seperti tadi disebut mustaq anu ngopi mustami'an dari itu munculannya Al-Quran atau hanya kayak kitab nilai kitab kunci itu bapak nanti sahabat nya punya itu para pemuda